Cek, keur naon dek ka mana? Iya Cak Haji, keur nungguan Gojek. Dek indit kumpul-kumpul Cak Haji jeung babaturan abi urut sakola abi baheula. Oh, emang dek kumpul-kumpul di mana? Dek di kafe Cak Haji. Oh, ternyata dek ka pasar. Henteu Cak Haji, lamun abi dek ka pasar, geus deui tita tadi isuk-isuk. Nya soalna gaya ece dek ka pasar lain dek ka kafe. Ih, meuni kitu pisan Cak Haji mah ngomong teh. Kuduna ece teh bergaya ulah make baju teh eta-eta wae. Teh era ece ganti atuh. Era kunaon? Era atuh tiraku gayana eta-eta wae. Dek ka pasar bajuna eta, dek ka kafe bajuna eta. Ari Cak Haji keur naon nguruskeun abi? Lain nguruskeun Cak Haji mah kan mere nyaho. Abeh ece teh era aneh ece engke ka ditu teu dicaritakeun ku babaturan ece. Ah, henteu. Eta kan cuma Cak Haji nu ngomong. Babaturan abi mah anu ngomong cigah kitu. Terus lah ari ece teu narima di bejaan ti Cak Haji mah. Oh nya, ece teh pake perhiasan teu eutik mah. Enggak usah Cak Haji, keur naon Cak Haji nanya-nanya abi cigah kitu. Aneh we, kan ece duit boga. Tapi pelit pisan keur sorangan ge. Naon? Cak Haji ngomong naon? Teh salah Cak Haji ngomong teh. Nya lah, salaki ece digawe. Lobakan duit maraneh, tapi ece keur diri sorangan pelit pisan. Coba cing sok ku Cak Haji jelaskeun. Hiji we, abi pelit ka Cak Haji. Lain kitu Cek, kan maksudna alus. Bagi Cak Haji alus, bagi abi henteu. Tapi leuwih alus Cak Haji tau ngomong, jempe. Tadi kan Cak Haji cuman ngebejaan. Masalah tadi jeung perhiasan kitu hungkul we. Karnaon gonta-ganti baju, gonta-ganti perhiasan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi hasilnya hutang. Nah, cigah kitu ece ngomongna ngeri pisan omongan ece. Nya Cak Haji nyaho nya nyerina bibir abi, berarti sarua cigah bibir Cak Haji. Teu nyangka Cak Haji mah matakna ulah sok dipancing bibir nu keur jempe. Ulah nyiwit lamun embung diciwit. Jadi ece ngamak gara-gara Cak Haji ngomong tadi. Nya amak lah, karena Cak Haji teh cocok komentaran abi cigah kitu. Walaupun abi teu boga perhiasan kos Cak Haji, walaupun abi henteu gonta-ganti baju kos Cak Haji, tapi sahenteuna abi selalu ngabantu Cak Haji kan. Jadi caritana ece ngungkit-ngungkitnya. Lain ngungkit-ngungkit, tapi tempo we ku Cak Haji. Ameh Cak Haji sadar diri, ameh Cak Haji loba ngaca oge. Ngungkit narana eta. Terserah Cak Haji we, kumaha Cak Haji menanggapinya. Tapi kudu ingetnya Cak Haji, abi nu disebut pelit keur diri abi sorangan ieu ku Cak Haji, abi bisa selalu ngabantu Cak Haji. Jeung sasusah-susahna abi, gayana abi cigah kieu, can pernah abi menta sangu saremeh oge ka Cak Haji. Benar kan? Ih jasa ta eta jelema nu eung dibere nyaho teh. Kalak ngungkit-ngungkit urang oge. Bahwa urang selalu dibantu kumanehanana.